make kumaha dititahna we sakitu nu kopiatur balik bubar sakitu ya koprok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah urang ucapkan syukur alhamdulillah mireh keluarga besar pengarasana Bapak Hajat nyata Bapak Hodoy sareng Bapak Herwanto dua aga Bapak Herwanto lain naon atuh sangat atuh saya kumaha heula lieur duk teka kolot ya urang doakeun ieu nu hajat teh kan we da budak mah pampangna mah nu hajat urang doakeun ngasil si kudulangan maksudnya euy bener tadi tuh gedean ya urang doakeun di urang kalian nu dietakeun etanana teh naonna jelaskeun atuh kudu jelaskeun naon urang atuh ulang ya urang doakeun acan dietakeun acan siap dok teh karena teh syukur geus bukan ngaran halus ya itu bungkut kita rekomendasi ya halo serupa siapa yang suruh jam calung iya mah terjauh serupa siapa udah dengeran teh Brian siapa Febrian berarti siapa Jonathan ke budak teh da lain Brian karena teh lain bapana akhirna didina jeung kolot-kolot aing di saruratan alhamdulillah naon atuh jeung parese we ya ieu lain leutik cenah tah sakitu we lah pakaulan mah rek lagu naon kira-kira anu hafal pas rek mereduit teh kai aya langsung bogo panguleujeun oge khusus kangge para penonton sadayana ieu oge ka para pejabat haturan jeung suping ka pengersana Bapak Lurah aya Bapak Lurah ya aya teh geus mangkot ieu mah nih tuh mah teu ka dieu aya sigon teh eueuh teh mahot keun bae urang doakeun ka pengersana Bapak Lurah ieu pengersana ti Babin Mas ya tapi loyok oke loyok mirip Hansip Okade nu kieu mah katu make seragam make Hansip pakai topi ame digaji jadi kudu sepatuna jangkung Hansip mah aya langsung kok sok khusus kangge keluarga besar ya urang joget bareng memberiakeun kangge pangarsana Bapak Hajat Ibu Hajat dan anu hararajat ya khusus ka sadayana bingung urang mah nu hajat di aya duaan urang di ieu teh kahibur si Odo ya teh masalah aing mah ampun urang sakeun aya langsung pokok sok joget bareng ieu bareng-bareng memberiakeun ka urang itu suwita yo ayo baca ayo kanan asik
kowe kamari dari si modal seksi rupanya kowe kamari so masih bertahun kasih oh iya Bapak Erwanto Erwanto sehat yuk dulu sore sekali bisa berhola karek ningali panona karek ningali pikirna karek ningali bitisna seksi anu pagi saya kamari kowe kamari dari si modal seksi rupanya kowe kamari sawer mana sawer deh udah sawer sok asyik mau bahasa ribu coba lihat aja sok ya kayak luar biasa sok sadi Pak Juber langsung semua seksi anu pagi kowe kamari semua seksi rupanya kowe kamari so ini mana bilur anu pakai baju ungu ya so yuk so ada tangan kamanina jika disambut tapi kalah manyun datang polosna seri-seri silir namanyun sampai nyaranyun ayo kumpul di apelan ulah sok manyun ya kunaon kabe maranyun di apelan di sawela ya kunaon kabe maranyun eta serisa heuti kuduan sekoman diubur namanyun kabe maranyun makasih di boy ayo siapa lagi ya mas joget kita bareng-bareng yo asik ada tangan kemarinas jika nanti sambut tapi kalah manyun datang polosna servis-servis diwir namanyun apeh maranyun diapelan ulah sok manyun nyaku naon kabe maranyun diapelan ulah sok manyun
ya tirolan kabeh merayon Karek ses hayo. Ayo, 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 ayo. dulu ayo dulu ya Masuk, masuk, ayo. Kumang adu-adunya yang bagi-bagi cinta duanya. Kita dulu sementara kudu pilih anu seja. Adu-adunya kudu mana? Pusing asa dia mikiran kadang-kadang lupa teringat juga ditunggu juga dia soal cinta lekat curiga atau nuhaya asa jadi raja cinta banyak cinta pasti banyak persoalan. Ayo diri join akan lupayan asa jadi raja cinta bunga pun awet nyantai daratan banyak cinta pasti banyak persoalan. Tekanan cinta diri dari Baris lupa lagernya kadang-kadang lupa telingu pokoknya juga itu juga dia soal cinta. Ayo sari ayo sok kita memeriahkan buat ini dulu masalah dia sebulan sesama 2 bulan main mata 3 bulan ayah rasa cinta di dada 4 bulan kerja cinta 5 bulan makin cinta 6 bulan bodohan tiada hari tanpa dia semua 7 bulan sepaharan kita tak banyak di ujung sejuruan 7 bulan semua bapak keadaan rasa cinta tidak musnah putus di tengah jalan. Ayo sama 3 bulan bulan tambah rasa cinta di dada 4 bulan kerja cinta 5 bulan makin cinta 7 bulan bobohan tiada hari tanpa cinta kita tak 7 bulan sama sepadan ini kita tak banyak timur dan kiruan 7 bulan bobohan sama bapak kadang rasa cinta hilang musnah putus di tengah jalan. Ayo sari ayo kita juga memeriahkan pemerakan yang sulitan ya oleh juga jalan oke asik amor kaki
rasana berkira dedek ingat dedek lalaki di palon murah karunya tengah manena karunya tengah manena Kadiaya kadirina anu tega geusah eusi hati lagu favorit lawan bodas asa ke urang euy eta lagu favorit urang loba di dieu teh aing pangasap sesuai ada lagu eta mah ari geureun geus eta mah jeung beres kita balik kita mau lagu bisa jadi pori kemarin hah wah wah terus usaha mata itu lin sok asyik enak bebas ceri ya lah ini mikirnya kemarin kemana Indonesia hari Erik ini kemarin sinyak siapa atau itu mah tas kapacit itu aduh doyong nembongkan kesumpah diri matanya kela jangan asuk mending merah kita lah daripada yang ini Benar tapi ya DP karek sama apa jen sayang asuk teman asli asuk tangan pintu ya ninggali cisocangan strong mata pamigi liraan kasinan nyembongkan kasut berdiri tingginya di tulapa jadi lihat cari merang balik remis kamari diwari paling di hari ayeuna lain kamari nunggu impian kamari mesehang kali jadi dahoyong nimbulkan kasut berdiri tinggi jadi
itulah jadi dia cantik bulan bari remis jari. Oke dah ini. Masana lamun bareng masuk karo ya. Oh, kenapa? Serangan deh, ayo. Kamu itu mungkin sudah serangan dia. Ayah lagu naon so, ya. Siapa lagu nama? Ya. Maksudnya, satu ada yang ini. Mungkin ulangnya. Tentang ligar sisi empang anu keluar menjenangkan endah lain bohongan mata kaguran rasa bisawan tika andangan di papan tes mula-mula dioklek di tempohan sudah kabaran kaya rekeningnya beso tamahan dari karena sekarang kataku kaget ayo ini kaki duit sampun sampai kapan bedanya kita ini oh tuh ayo ya serius-serius kayak nyanyi mah main aduh teras kan Asep anjing sempat Asep syukur nanti saya kemajuan aduh cok lagu nundi ya mana Iwan punya calon matang aing atuh kasih iing gitu ayam war bodas ayah kebogoh jauh ayah pengantin anyar